saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian sholat Allahu Akbar, diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya nak Masya Allah begitu sujud banget sakit dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana tanah nu mentak panghebat-hebat nama orang lamun sholat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana tanah di masjid eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita di khusu salat apa ngajamin khusu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu nah pakaian mana bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabat naros ya Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cakan wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna gitu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahusuanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika orang kersujud deket jasa tak ka Gusti sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta orang kersujud ka Allah kersujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi kersujud Kangjeng Nabi kersujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha mu'afatikan la usisanan alika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah eta keur sujud urang daun kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumule ku urang tapi didaek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-abidun gering urang setik tetep paksakeun Allah biasa saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep iya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha tuh dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah urang teh eueuh kaya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat teh pan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat pokos kitu teh Gusti alhamdulillah peting karasa peting berang karasa berang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah berang teu karasa berang peting teu karasa peting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh urang dibere laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang
dibere orang geus teu bisa leumpah alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa urang teh mah diuk tuh kan bisa diuk tapi teu bisa leumpah alhamdulillah batur geus bisa diuk acap bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah can abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah kadak dibere pararanas beungeut bae ge batuk saeutik maju baik teruskan sholat neng bilang aing mah geus baal sholat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak ku aing nyoba kasia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah li'anna Allah akhbara an ahli al-jannah bi annahum yahmiduna Allah ta'ala sebab Allah ngabejaan ke urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takkan jin nabi kana nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwalu man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal sarra'i wad dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra'i wad dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka sorga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah as-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun
lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar, kangenahan minum, kangenahan jima, ku ninggalkeun dahar minuman jima, maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna. Ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah, eta teh kapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan. Sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh, 3 poe 4 poe bakal aya keneh. Tapi kabelah ditu mah lazat adalah geus bekal. Ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah, na eta saihun nu puasa ge kan kitu. Sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti, abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti. Tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar, ninggalkeun heula nginum, ninggalkeun heula pamajikan jimba moal. Lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti, ieu mah hayang menang ridho Gusti. Padahal mah dahar halal, minum halal, jima halal. Tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib. Ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada. Daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring. Ai sia naonan goblok cek Allah. Ai ini pepegatan ulah rosa teh gatu magribna. Hampura bae Gusti mah. Tah eta kan pepegatan dagarana saihun. Oh, jadi atuh majaz. Majaz lah cek ahli bayan mah. Teh saihun. Wow, gede ganjaran anak. Was. Senin, Kemis, atau Rajab, ya saihun sepuguh Ramadan, sorga. Ya Allah, ya. Sakitu ge dibejaan, komo mun teu beja, engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat, nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban, bongan ki uci tengah bejaan, mana tak ki ucina tolol ya. Aing ke di akhirat di demo ku sia. Aing kitu mah geus ngabejaan. Aing datang aya naon. Jojoakan aya naon. Hah? Teu dibejaan, teu dibejaan naon. Bos Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna. Sia ulang ngirung ngomongna itu. Aing malah nyedekeun ka sia. Saihun, ya Allah, ya Rabb. Ya, nomor kahiji asyaimun, tapi wakil cek sakalma. Iya dina hadis, cek dina hadis ya hatu ummati as-shaum tadi. Atawa talabatul ilmi, jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun, ninggalkeun lemburna ti Belaraja, ti Cisoka, ti SPT, Espatan ti Bogor ya diqurakeun suka taneuh, suka bumi maksudnya pandi gelag-lagas naringgalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun sorga. Eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah, Jawa Timur, makin jauh makin gede ganjaran. Wah, cenah urang mah kamisro. Wah, habis di jero. Cangro, kacang di jero, sukro, suuk di jero, babari comro, oncom. Urang Sunda mah babari. Nyieun ngaran teh babari cilok, aci dicolok. Cireng aci digoreng ya, babari jasa geus. Waduh, nyieun ngaran sadaek-daek bae.
aya deui basreng, bakso digoreng. Semacam disebut jauh. Tinggalin zaman. Tah sayhun teh talabatul ilmi santri-santri santrian. Sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi. Katilu sayhun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun Kangjeng Nabi zamtana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwab syahwatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alaihi abwabul hikmah bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal bakal ebre cahaya alam jalal mentak Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pemajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa lain hajulah sakaligus peutingna saeutik bae berang tapa ngaran tapa. Ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat ya nabiul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku rima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah kadang kana kasale ki mati lo asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu masyaallah eta bersihan 40 poe saihun ngaran masyaallah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeunana ngalalakon
fi alamir ruhaniyah, mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting. Lanjut ku ari ge masih bala di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peuting deuleu jeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 sabahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan kangjeng? Bau nungtutnya na. Cek guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa bareng di guru. Pareum sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 peuting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya guys. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Aduh, yaksi. Bangsa ada babernya. Lu datang teh pajadik mau order. Naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh, tukang neangan order eta. Lain masalah gitu, bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi terido. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh iya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas.
Tapi ya budak naon gitu jadi bagus. Saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa cik anakna, mama abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeulana indung. Tah di dulu jadi urang deuk usahaan mentek ngajejes bae. Indung ditoler-toler mah. Urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masya Allah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah. Urang mah dongeng doang pan. Atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu. Kita puasa Senin Kemis bolos. Kita puasa Rajab bolos. Kita Ramadan hampir. Teu kumaha. Asaihun. Masya Allah indah ya ka makom ruhani. Kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar tetap minum tapi seetik. Oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari Lailah jelema mukmin anu bakal dibebungah ku surga 8. Nomor kahiji at-taibun, nomor kadua al-abidun, nomor katilu al-hamidun, nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau. Ieu bae ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya mah teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak lempang we terus mah dakwah terus. Masih Ibnu Maryam teu boga tempat. Mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Tibogain sajengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hes. Karena bala lender tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae? Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun atuh bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf. Lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur
tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin. Ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu kumata, tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas. Goblok meureun ruhani sih make mahar iknat mah kos kitu bae. Eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah. Atau aing mah yang loba murid teh lain masalah ya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah. Nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan deh lah. Sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan. Geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda. Aduh karunya amat eta takabur tuh budak ngasup-ngasupkeun thariqah di cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul. Ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah. Atau nanti ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani. Kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad. Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh asa yahu batak di manaan as-shaimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng. Mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang. Saipun mah lain kitu lillahi ta'ala. Oh, sasalaman ipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000. Barang mun kandel mah teu kudu. Ente ulah ente. Aduh. La ilaha saihud ya. Eueuh di urang perkumpulan halqah. Riungan thariqah eueuh. Kuduna makan aya babacaanna khusus, tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus. Cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon. Geus abeh ulah kabita neuleuh motor, teu kabita neuleuh mobil, teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah.
Lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu saha nu ngurus nagara. Ulah waka ngomong kitu sia. Teangan aya nu daekeunna goblok. Ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh. Ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna. Je digantung sia ku aing. Teh sok arep ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh. Ayo saha nu endegna? Saha nu endegna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh atuh mah ulah waka ngomong kos kitu kabeh sia we endegna moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureuh. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibake ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalau resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zamzam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara teh studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae tuh aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha Kiai Salafiyah hese ngariung asal teh dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung ya hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiaina mana sia asal teh ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula
geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia, nafsuna geus bisa dielehkeun. Hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya, dek boga organisasi mangga, dek di HTI sekae, dek di Hurud pede, di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa. Acara ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia. Demi agungna bangsa jeung nagara aing dek cicing di Golkar. Aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia. Ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga. Tuh kan hasil riyadhah heula. Engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket. Tapi lamun resep we kana dunia urang embung. Okos ka Habib. Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia. Ya sing iki mah mengkonon. Nah, kan? Ka kiai deh, ka kiai ka guru. Ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui. Karena ke minggu kamari ku geus datang deui. Bejakeun aing eueuh kitu. Geus teu hayang ka pagejeun guru goblok. Ulah disalahkeun Habibna, ulah disalahkeun kiaina, nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia. Ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur. Ayo orang ngararaje, teu hareangeun masyarakat. Kunaon? Lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere. Di benak hatina hayang meuli ban setipan pun. Oh, siang hooh. Bersihan riyadhah ngaranna. Sok geura di gunung urang cicing, udag ku jelema. Di leuweung urang cicing, di udag. Ulah aya hayang dibere. Ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu. Puasa teu dahar teh ginu mah gampang, tapi puasa ulah hayang dunia. Mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Kenaon? Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema, ulah menta. Oh, ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kok bekos itu sia Rasulullah? Sebab dunia dipake karesep ku kabehan, siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta, bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema. Coba abdi rek meraktekeun, dipraktekeun ku sahabat teh. Masyaallah, datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar. Henteu aing mah teu hayang, geus hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae. Wo antri jelema. Mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung. Aing teu kudu balanja ceknya lah ieu. Sakit tolol di teh mah. Rokok di berean dijual, roti di berean dijual, kabeh dijual. Nah ceknya ieu teu kudu modal. Emang dek tolol mah gampang. Asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan. Nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui pani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui pan eta budak mah do terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna
kulantaran anak nangis nu dileuna Allah. Gas aing mah kajian teu dibiayaan ke Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing. Tungtuna mah neumleukeun we pan. Tah ieu lah badal ini pegatkan tina segala mah. Teu gede ganjaranana. Masyaallah puguh guzat mah. Ieu mah teh dibanan as-shaimun. As-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-shaimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud ilmu musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih kene loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala waruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna. Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh annal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut spm serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru keceking eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun. Tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun. Cuma kuru jasa tapi kumis gede sieun urang. Ih jelema normal teh sieun. Morpinis. Sieun. Tah. Iya. Ya jadi kebanggaan. Beungeut eta jadi kebanggaan. Jelema pang takabur deui jelema nu teu daek sujud. Sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh. Saat si kasep, saat si ganteng, saat si gelis, saat si hebat, tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut usah kitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh. Di masjid mah pan kuari mah taneuh. Eueuh kuari mah marmer. Sakitu di marmeran kita teh kusu. Heueuh urang mah ke samping pang bagusna pamer. Pamer teh urang kita mah tamer. Urang tamer nyana pamer.
orang mah tamernya nama pamer maksudnya. Samping nupang bagusna, baju nupang bagusna, sajadah nupang bagusna. Ya, di jero masjid nupang bagusna, kopiah nupang bagusna, geus kabeh pang bagusna. Salat apa ngajamin husu? Kolbuna can dibersihan mah. Lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mana bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun. Ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung, salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabatna Rasulullah, salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Ngiraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere. Aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba bersujud ke Allah. Ketika orang bersujud deketnya serta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang bersujud ke Allah. Bersujud Kangjeng Nabi kakuping doan la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Bersujud Kangjeng Nabi. A'udzu bersujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha. Mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi bersujud kan maca eta. Ya Allah, ya Rabb. Urang ge bantak naon sih? Urang bersujud wajikan kan ngadengekeun. Wah, kaji kunaon ceurik. Majikan ge baktara milu nya ge milu ceurik. Ajeuna urang hayang ceurik bae. Sia naon milu ceurik? Di kakak itu ceurik bari sujud hayang naon? Goblok. Sujud urang daun kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu Akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu Akbar. Rakaat kedua waliat taraf datang ke kul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mah sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya.
ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba ngomong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan dua cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng dua diborong Sayyidina Utsman. Ye, Ruqayyah pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Kanjeng Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngalengena. Ya Allah ya Rabb Zinnurain. Masyaallah karim. Hei, saya cerita kerana. Tuh sarua Sayyidina Ali ge kos kitu badak. Khulafaur Rasyidin kumaha nandinganana. Ye. Ese ngomongkeun anak urang. Insyaallah karim. Kabelah dina dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam sabaraha? 10 menit. Iya. Dari sekolah teu naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam sabaraha? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rine kan setengah jam, kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung, cek aing maca Quran coba ye. Lamun saparapat jam, wah bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag. Udah geus kurang moal bisa nuturkeun Sayyidina Utsman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Moal bisa. Oh, nyana mah lain alam ieu. Ngalengkah ke alam ruhani. Okos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaselan berarti. Coba Haji Pendi tidak adzan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok aing bikeun ka sia. Kotok batur. Ki Bilal 60 kilo masyaallah karim. Moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan masyaallah eueuh nu teu ngajawab buabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Tah mah baju awewe streaming mah. Aduh Gusti Allah ieu keur cerita karomah mal ka udah urang teh batu geus alam nana as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese maca Quran. Allah
anu bakal dibere pangbubungan sorga teh mu'minun anu selalu merentahkan kehadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkan iman. Wanahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah kagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Nanti jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum. Hiji-hiji atuh, hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean, dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulah maksiat, merentah kana kahadean ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Hendak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha, sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari dilobang kuari, ya Allah ya Rabb. Geus urang atuh mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf, sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa orang, sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah, karim lepas. Urusan nyana mah APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Kementak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, ku sia ditoler-toler. Aing aya sia ngeunanyeun aing podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Baji elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing ieu. Titahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh bae deui nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, jeung pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam, gempa kejadian alam, angin kejadian alam. Kabeh kejadian alam. Eueuh we kanu bogana ka ditu. Masyaallah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi
tegas nama nu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum saasa sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gedena bakal gede dah hukum Allah. Emang kumaha? Nu ngajagaan kana hukum Allah. Hukum Allah teh disebut taklif. Ari taklif teh pamerdih. Pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat. Jin betul engke dina pikih babus sholat jeung nu patali kana sholat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hite sholat engke sholat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana piki babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah hijieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsarat ieu mata dijieun dina pikih engke nu patali jeung madzuqat patali jeung madzuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah madzuqat ayalah ke dipikih babut ta'am berikut jeung syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat carana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina madzuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal geus tengah magrib ayo sia madzuqat tadina pikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babut ta'am oh madzuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lan gitu lah limaslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun ka maslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ka bajang patalina jeung urang mahdoh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah
eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jang akhirat urusan dunia geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusanana urusan dunia ya nu tadi tah madukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturanna anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel siam asal kos kitu behudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun nya anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna teh kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan fikih tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke kadituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak ku bain kubro dan sebagainya engke kadituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikih di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di amban eleh ke bodongkol mah tah ieu bas kumaha teh aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzuqat malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu menang didenge cek pikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu menang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli be ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna be teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah
kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah masyaallah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh sakitu panjangna. Sabara puluh kitab, sabara ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Namun kurang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho orang panyokotanana itu dia panyokotanana itu dia engke orang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu mau ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil madar nah dafil madar teh urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul adsab, hifdzul ukul. Ieu dafil madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab. Nasal berarti kan kudu dijaga kurang ketika orang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata orang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanana iya karim geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih nah sarikoh ngaranna lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet kosi eta copet ngaranna ada atuh aya aturan eta tidak hifdzul amwal ajalah hifdzul abdan badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa ketika dirusak berarti kan kena sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin berarti kan sawak sabeuleug geujeur berarti kan di dituna teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan ti dituna berarti naon tah bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang daril mafasid nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus teh kudu namah haram lamun cek agama halal kudu namah halal saeukeun sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkeuna dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kadua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh talar ieu teu bisa kabeh hese al hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah
tapi kerangkung kabeh karampid kabeh pikih-pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalat, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab disarahan deui ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah, nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah, geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksan, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona. Tuh, yang pendek baik teh tuh nya. Deuk abdi mah. Iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal meunang pangbubung. Wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah. Muminin anu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan orang kabehan dibere bisa muka mata hati orang sehingga orang bisa ngamalkan ayat at-taibuna sampai dia jeung orang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga orang dibere ku Gusti Allah pangbubunga orang kabehan bakal dibere surga kabeh.